Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum al-ayah. Wa qala nabiyyuna al-karim Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa altafuhum bi ahli al-hadis. Al-mukarramun, para alimil ulama, para kiai, para asatidzah nukusim kuring dimulyakin. Wabil khusus kiai setempat atau kiai anu magahan di ieu tempat nu kusim kuring ditedapisan doana. Aparatur pemerintah, sipil militer, atasan bawahan, termasuk daleman, nu kusim kuring dipika hormat. Bil khusus pisan sahibul wilayah, Bapak RT, Bapak Jaro, Bapak Lurah atau wakilna, sepuh bini sepuh, nu sepuh atau anu disepuhkeun, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh organisasi dan yang lain-lainnya. Hadirin jamaah Isra Mi'raj, jamaah rewahan, jamaah penutupan pengajian, dan jamaah menyambut bulan Ramadan, dan jamaah meuli baju lebaran nukusim kuring dihormat. Loba jasa ajarana ieu mah. Hiji acara Rajaban, dua rewahan, tilu penutupan pengajian, opat menyambut Ramadan, kalima menyambut meuli baju anyar. Aduh, ya ngomong-ngomong gula masa jadi panganten ya. Ya, tinggal aya lampu kelap-kelipna doang jadi panganten ya. Aya nu diuk saurang ge di diasana mantap ya. Tapi ulah dibejakeun ka babajikan kula. Puja sinaran puji urang panjatkeun ka Zat Allah anu Maha Suci, anu tos maparinan mang pirang-pirang kanikmatan ka urang sadayana tina berbagai nikmatna. Rek nikmat anu leutik sumawana nikmat anu gede nyaeta nikmat iman sinarang Islam. Salawat katut salam urang limpahkeun ka panutan alam, Nabi urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, ayeuna pisan urang menjelang bulan suci Ramadan. Kamaklum di bulan Ramadan urang teh
dipardukeun diwajibkeun puasa teu meunang dahar teu meunang nginum jeung kudu nyaeutikeun sare betul sakali deui teu meunang dahar teu meunang nginum ti beurang jeung kudu sing bisa nyaeutikeun sare atau cek bahasa Inggris nama HS cek urang Garudung mau molor antum meureun abo tah penting ayeuna pisan kula mah kulantaran urang ayeuna masih aya keneh waktu dahar aya keneh waktu nginum aya keneh waktu sare kula marek nyaritakeun dahar nginum jeung sare nu insyaallah tilu perkara ieu adalah kahobina urang Garudug sebab kujul kula ditingali ieu tampangna ge tampang tukang dahar mau nuju rumah tuh tukang ngawadang mah hadirin jamaah rahimakumullah orang menyinggapi penutupan pengajian musholah al-mubarakah kan mungkin di pengajian geus berbagai macam-macam anu diajarkeun ku guru dimulai rukun salat rukun wudu jeung rukun-rukun anu lainna datang ka poho deui oh nu inget ieu ge jaku kula lamun ditanyakeun rukun ngisang aya sabaraha poho kan poho rukun salat aya sabaraha poho rukun puasa aya sabaraha baraha poho kajian poho mah teu naon sebab aya poho aya bodo anu poho mah dihampura ku Allah Subhanahu wa taala lamun anu bodoh henteu dihampura ku Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan urang ge termasuk jelema rombongan poho lain jelema rombongan bodoh sehingga urang diasupkeun ka surga Allah Subhanahu emang nu pohoan so dihampura kitu ku Gusti Allah jelas dihampurana eta Bu engke di akhirat aya jelema diponis asup ka neraka ditanya saha ngaranna ieu teh ijah cenah aya gitu ulah ganti bae ku odah aya kene odah ge cak malaikat ijah wayahna nok anjeun ka neraka cak ijah embung neraka embung ih cak malaikat ke neraka embung ih iya orang Garudug bakos itu kan nawar itu cak ulah embung cak malaikat dia atuh tingali bae da ieu ge timbangan amalna loba keneh kasalahna tinimbang kana benerna setiap jelema loba keneh kasalahanana seetik amalna secara otomatis kudu asup ka neraka Allah naudzubillah min cak ijah atuh tah mah catetan pan kadang-kadang catetan jeung bukti mah teu akur bener bener deh bener balanja maka warung sabenerna mah 10.000-eun ari bebeja ka salaki mah 50.000 nitipkeun catatanna ka tukang warung nyaho kula ge mah rahasia lah rahasia cak malaikat catatan akhirat mah lain seperti catatan tukang warung atau tukang material tidak satu persatu pasti benar lah bohong meureun
orang garudug ye. Pas ditinggali kadenge dak dik dak ribut, datanglah Kangjeng Nabi urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enak dia ribut-ribut. Tajana kula tidak ka neraka. Orang ieu tah ieu garudug ieu. Atuh ka neraka. Kurang geus cenah kula bijana salah. Padahal mah kula tukang salat. Tapi kula kunaon sih cenah tidak ka neraka. Oh jagang jeung Nabi ulah hese-hese buka bae lembaran hidup. Nah. Ke orang bakal nobar nonton bareng Piala Dunia 2018. Ye tah ieu gahawa ieu tah leutik tah. Nonton bareng ke orang di akhirat. Masing-masing amal orang ditonton ku kawehan. Asal aya anu isuk-isuk salat subuh dina waktuna, wih hebat. Dur zohor aya dina salat waktu dina waktuna, wih hebat. Giliran bae nu salat subuh jam 8, kecewa. Nah iya ge urang bakal dipertontonkeun ku Gusti Allah. Mudah-mudahan amal urang anu garoreng engke di akhiratna disensor. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bangsa eta tah tukang nyumputeun duit salaki mudah-mudahan dihapus, disensor, betul. Atuh lalaki ge lain mere duit ka pamajikan dan dipikeun karangda, mudah-mudahan eta ge dihampura ku Allah. Bener Pak? Bener lah. Bener kieu mah damai we heulanan lah. Begitu dibukakan pasti pang pertamana amal anu ditembongkeun ku Gusti Allah nyaeta salat. Salatna rapih kabeh bakal rapih, salatna acak-acakan kabeh bakal acak-acakan. Ijah kan geus pede bae ja tukang salat ieu. Betul? Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat keneh dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Datang tak cadas. Ar-Rahmanir-Rahim geus datang ka ditu tuh. Sepatan. Maliki Yaumiddin mah geus aya di toko baju. Komo ihdinas siratal mustaqim geus ngabayang di hareupeun kaca lamun dipake ku aing asana geulis ieu. Sedangkan kan sudah jelas bila mana sholat sebagus-bagusnya sholat. Sanajan orang berpakaian rapi, udang-udang sagede ban Vespa, sorban ngambai sampai nyapuan jalan, samping 7 lapis, naon hartina tanpa ayah khusyuk, karena bakal leungit kabeh ganjaran sholatna. Nauzubillah min. Kangjeng Nabi atuh pantesan sia majah kana neraka ge jatuh salatna ieu kitu. Ingat ka Jamang. Ditanyalah pan anjeun ieu ngaji tante keur waktu di dunia ngaji. Kasaha Caki Jainuddin. Kumaha Caki Jainuddin? Lamun salat urang kudu khusyuk. Kunaon anjeun teh khusyuk? Poho. Kunaon poho? Nu mantak kula nyebut poho pernah nyaho. Alamun teu nyaho lah mangalana lain poho tuan. Poho. Bener ya? Bener. Kula pernah ngaji. Tadi tuar di dinya. Lamun ngaji bu di luar. Ulah di jero. Kos Imam Bahlul. Imam Bahlul eta nyeunama lamun ngaji di luar tadinya. Di luar di sisi deket lawang handapeun bedug Imam Bahlul. Begitu duduk nyeunama reup sare. Imam Bahlul.
asal datang rep sare. Kira-kira aya tadi dia ngaji kos itu. Rep sare. Begitu ditanya ku babaturna tuan kulan pan Imam Bahlul tah luar biasa seorang waliullah tapi nya nama ngajina rajin. Ditanya tuan kulan eta si tuan lamun ngaji sok di luar bae kunaon? Apakah di jero hareudang lain? Apakah hayang ngeunaheun ngarokok lain? Apakah hayang babari balik lain? Apakah rek nyelok sendal batur lain? Anu mantak kurang ngajina di luar karena kan malaikat lamun datang tilawang heula. Jadi nu pertama kajileun ku malaikat kula. Pinter dah. Mantakan isukan ke bulan Sawal lamun mulai pengajian dilawang kabeh. Tinggal kijae bae di jero haram jadil ya. Gara-gara penutupan kos kieu. Mantakan kula mah teu sujon ieu Mang Jae. Pasti di dieu nu ngaji teh loba jasakan di luar. Nurutan Imam Bahlul. Aya nu di imah, aya nu di warung, aya nu di sawah. Nurutan Imam Bahlul. Ulah kencang jaya, ulah leutik hate sabenerna mah di luar teh keur ngaraji. Nurutan Imam. Kadua kunaon si tuan cenah sok sarebe asal ngaji reup hees. Nu mantak aing ngaji hees guruna kaharti jasa. Jadi tenang ngaji gereup hees. Mantakan lamun ngaji teu sarare anak muridna nandakeun teu kaharti ngajina. Nah, mantakan ke lamun mulai pengajian deui ngaji deui di dieu deui kabeh. Ditanya kunaon sarare? Kaharti. Tinggal guru teh ngabudah bisa ngomong sorangan bae. Sabada teh lah. Itulah hadirin jamaah rahimakumullah. Tapi lain kitu cek Imam Bahlul aing mah mantak sare lantaran setiap ngaji kitab dibacakeun wali nu ngarang eta kitab ningali ka dieu. Naon nu dibacakeun di dieu Sabinatun Najah berarti Syekh Tanabang Habib Pohan ngaranna. Sakarang Habib Salim ningalikeun ka dieu. Lamun nu dibacakeun Riyadul Badiah karangan Syekh Nawawi Tanara, Syekh Nawawi Tanara di Makkatul Mukarramah nyeuleuh ka garudug. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanus salat Riyadul Badiah nu dibacakeun ku urang cek Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dina Fatawi hadisiahna setiap kitab dibaca ku jelema anu maca nu ngarangna ikhlas bari berpangkat waliullah makanya na bakal nyeuleuh sanajan aya di tungtung dunia. Mantakan lamun ngaji sing rapi sebab urang keur dijelekeun ku wali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim dibaca ku Kiai arkanus salat utawi pirang-pirang rukun salat wali nu aya di jauh nyelekeun. Urang garudug eta minggu hareup ngaji deui urang ngaji deui bu urang garudug cak wali keur kamari tiungna eta kuari eta keneh bae boga eta-etana meureun tiungna sing hade mun ngaji sing sopan lantaran wali nu ngarang eta kitab nyaksian ka urang sadayana tujuanna naon rek ngamuridkeun ka urang jaga urang teh bakal diajak kabeh kumaha ke di akhirat amin ya Allah ya rabbal alamin. Mirip urang maca shalawat ka Kangjeng Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Urang jauh di dieu garudug desa Mekarjaya kulet tahun barabu ka garudug kada kadiri ku ari ieu rapat imahnya perasaan kula mah jalan ka dieu loba sawah lah lamun teu nyaho asana nyasab Bang Jaya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kangjeng Nabi di Madinatul Munawwarah ngalieu ka urang. Ijah jatama. Lamun nganya macana Jepri, jas Jepri eta mah. Matakan sing hade kudu sing sopan.
Hadirin jamaah rahimakumullah. Coba teruskan salatna cak Kanjeng Nabi. Begitu salat Allahu Akbar, ruku teh kudu kasapiha seperti papan anu lempang buah bangkung. Leungeunna sing napak sing rapih, ulah sampai ruku teh dina had batas-batas langtung kene. Arinya nama rukuna kerkak hook dek ruku. Jelas lamun ruku dalam batas had nangtung kene tidak sah rukuna. Urang ruku seetik mah kitu hook dada bisi ngagandoy. Cak Kanjeng Nabi atuh pantesan dikanarakakeun jah rukuna ge kos kieu. Teu sah ieu ruku kos kieu teh. Ana teu sah rukuna berarti teu sah salatna. Ilok tuan. Ilok. Anu mantak kula rukuna kitu ja asana kula ge. Asana pernah ngaji teu? Pernah. Kumaha tuh cara cek guru? Cek guru ruku teh kudu lempang. Kunaon anjeun teu lempang? Poh. Terus datang ke sujud saralah salatna, tapi urang anyah ilmuna pernah ngaji, insyaallah di akhiratna bakal disalamatkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Itulah ashabul ghaflah. Hadirin jamaah rahimakumullah, ilah urang penutupan pengajian ayeuna, mudah-mudahan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala satahun jamplang urang ngayakeun pengajian rek nu sok ngaji nu tilok pokona nu hadir kuari jeung sadayana jamil muslimin muslimat ku Gusti Allah dihampura dosana, amin ya Allah ya rabbal. Sanajan teu meunang ngadoa kitu sebenarnya mah. Urang ngadoa, ya Allah mudah-mudahan sakabeh jalma Islam dihampura dosana, teu meunang. Nu meunang mah kieu, ya Allah mudah-mudahan sakabeh jelema Islam dihampura dosana kecuali mitoha kula. Eta mun pasti jeung mitoha. Temenang lantaran geus dinas ku Gusti Allah jelema Islam aya nu bagja aya nu cilaka, ngan mudah-mudahan urang termasuk jelema anu bagja. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, Ramadan bakal datang. Urang bakal nahan dahar, bakal nahan minum, bakal loba nahan sare. Ulah di dieu mah hanya rek jasa kadar nyaritakeun dahar, nginum, sare. Akur Pak. Akur mah. Pokoknya mah santri mah. Tukang dahar kabeh tah. Kunaon kitu? Lantaran jelema anu sampurna akalna, nu jejeg akalna, pasti cita-citana hayang kapanggih jeung Allah, hayang wauh jeung Allah Subhanahu pasti. Urang moal bisa wauh ka jeung Allah melalui ibadahna, melalui salatna, melalui puasana, melalui munggah hajina jeung anu lain-lainna tanpa berilmu jeung beramal. Betul. Urang moal bisa wauh jeung Allah tanpa boga ilmu, tanpa beramal. Jelas? Syarat wauh jeung Allah kudu boga ilmu, kudu beramal. Urang moal bisa berilmu beramal tanpa sehat awak kejeng kuat awak. Betul. Urang moal bisa ilu pengajian ka dieu lamun keur gering, stroke, diabetes, encok, nyeri cangkeng, nyeri huntu, liar sirah, bisul, dan yang lain-lainnya. Betul. Moal bisa urang tanpa sehat wal afiyah. Urang moal bisa sehat kejeng kuat awak tanpa dahar, tanpa nginum, tanpa sare. Akur? Mantekan
poe ieu pisan penting ieu pisan kurarek nyaritakeun dahar sakali deui rek nyaritakeun dahar rek nyaritakeun cocok ieu cocok sebab kurang karak datang tadi langsung disuguhan anggur dahareun ieu cek ulah aya salak dahareun deui bae jual deui kue papais dahareun deui bae geus mantakan kula yakin di dieu rombongan tukang mantakan penting ieu rek nyaritakeun nah ge urang pulang di dieu kabehan nah siapkeun berkata panitia kunaon sih ku Imam Ghazali diatur sedemikian rupa karena dina dahar aya hikmah karena dina dahar aya faidah karena dina dahar aya doa karena dina dahar aya rahmat karena dina dahar urang bisa ngarasakeun murahna Gusti Allah Subhanahu hiji bae urang nyokot doa bo hiji bae doa setiap sangu kejo school nasi rice semua ngerti ya semua ngerti emang bisa sakit itu aku lagi sangu hiji sangu nu di dahar kurang asup ka jero beuteung urang ngadoakeun ka urang kumaha cak sangu di jero beuteung ya Allah ya Rabbi panghampurakeun ieu dosa jelema anu ndaleg kula ka jero beuteung syarat urangna beragama Islam alhamdulillahirabbil jelas sakali hiji sangu nu diasupkeun ka jero beuteung nyana ngadoakeun ka Gusti Allah ya Allah mudah-mudahan jelema anu naleg kula dihampura dosana hiji sahuap aya sabaraha kejona pernah ngitung iya kurang gawe unggal poe di telaga dihitung tilok batur lamun sahuap aya 200 kejo rame di jero beuteung urang nu hiji ngada ya Allah panghampurakeun ieu nang ijah nu hiji ngadoakeun ngadoa ti aing heula atuh ya Allah ya panghampurakeun kabeh ngadoakeun lamun zahua mun sapiring mun nambah mun sababoko luar biasa mantakan yuk urang sing lobakeun sakali sing lobakeun akur mantakan kula mah nyarankeun lah isu-isu ka urang garudug mimiti urang nyarap bubur dahar kan ke berang setik nu rada teuas kupat dahar lain eta ke berang setik ningkat kana uduk jadi isuk-isuk geus 3 kali dah geus rame di jero beuteung urang nu ngadoakeun urang cak bubur woi aing yo Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kedeng deui kupat aing heula ngadoa pahiri-hiri di jero beuteung urang dis biasa nyanguna jam baraha jam 10 biasa nyanggu jam 10 nagangkeun kejo asak laju nyambal dina lumbang batu sambalna beres dikana piringkeun sok aya sesaan kan di Lampung lumbang batu laju diboborehan make kejo dipurulukan make rebon digucek dahar lain eta lain sebab lamun datang salaki jam 12 ngakuna geus dahar sia encan geus baraha kali tah 4 kedeng datang salaki lohor dahar deui 5 alhamdulillahirabbil alamin budak sakola kan kuari mah datang tengah wanci berangkat isu-isuk baheula mah berangkat isuk balik johor kuari mah henteu kitu berangkat isuk tengah 9 datang ke tingkat kedua jam 9 balik jam 2 betul teu
tengah wanci kuari masa sekolah anu balik jam 2 anu balik jam 3 balik jam 4 datang anakna jam 2 mak hayang dahar nyok siang ka ditu turun saji urut bapak sia tah siekeun ku anakna ente kolot aya keneh sesa sia aing nyukejo ulah gede-gede teu kolot bae tah kajeul hok pan dipijeun hok tong nama diberian lauk dengan merian laukna rada loba kejona geus beak laukna loba keneh hok nambah deui dahar lain eta tah dahar genep nah sore dahar deui 7 penting lapar wayah kiai tukang nasi goreng dahar deui 8 kali alhamdulillahirabbil datang ka iraha eta ngadoakeun teh terus di jero beteng salila can keluar begitu keluar ka empang di empang ge ngadoakeun ke empang di mana di empang sing hade tanu ngararambak di empang keur ngadoa nya no kumaha doana urang eta sih kitu empangna aya dumboan di dahar ku dombo geus gede dialak ku tukang dombo dibawa ka pasar dibeli deui ku urang digoreng di dahar deui cek nya aing perasaan pernah wau ka beteng nu ieu orang eta kene masyaallah tabarakallah iyalah rahmatan lil alamin ti Kangjeng Nabi urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam matakan setan puyeng aing mah heran katai-tai bisa ngadoa. Iyalah hadirin jamaah rahimakumullah mantakan tenang umat Kangjeng Nabi 2/3 surga didominasi ku umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kata penduduk surga aya 9 triliun maka yang 6 triliun adalah umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mantakan sing lobakeun sakali deui sing lobakeun aduh jamongan gula datang ka dieu disuguhan lo badahareun antakan ngomongkeun nahar lah itulah doa encan nyaritakeun faedah dahar teh setiap daharan anu ku urang di dahar eta bantak ngajadikeun tanaga sanggeus jadi tanaga urang bisa rek kumaha kababrik jadi terus salila eta nyana jadi tanaga terus ngadoakeun ka awak urang boga salaki gawena di pabrik emang lain ibadah kitu pabrik ibadah boga salaki dagang di pasar emang lain ibadah kitu ibadah boga salaki ngojek sarua ibadah niatna jangan apakahan anak pamaji kan cek Kangjeng Nabi saha jelema nu neangan napakah jangan reseukeun anak pamajikan sarua jeung ilu perang di tukangan aing alhamdulillahirabbil alamin yang penting henteu khianat kan diriina jeung henteu hianat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala lamun geus hianat maka eureunlah ngadoakeun eta sangu atawa getih-getih nu aya di awak urang kumaha hianat kieu boga salaki gawe di pabrik gajihna kuari 3.200.000 UMR nya geus naik ranjang berapa 3.400.000 berapa beda-beda kisi 3 juta belah lempengkeun lah ke sasana jang gula 3 juta urang berangkat ke pabrik niatna bismillahirrahmanirrahim boga pamajikan opat ya hiji lah boga pamajikan hiji anak opat ya bismillahirrahmanirrahim dugdeg neng lempang ka cadas macet setiap tetesan keringat anu keluar di awak salaki urang itu adalah magfirah berangkatnya na ka pabrik gawe geus macam-macam gawena
niat jangan napakahan anak pamajikan. Begitu gawe gajihan menang sabulan 3 juta. Nu kuduna eta duit sesuai janjinya dong. Untuk napakah anak dan istri bikin ke pamajikan. Nang gawe aing. Betul. Beres gaji. Ya kan kadang-kadang sok aya hileud. Hileud teh saha babaturana. Woi, gajian ya? Kemana sih? Balik. Lo kebalik ge. Ayo obrolan ge. Naon sih? Babaturan aing dek ngajual manuk. Butuh jasanya na eta manuk hargana 3 juta. Tapi kulantaran butuh dijual 1,5 juta. Emang teu meunang kitu meuli manuk menang. Bahkan cak saya nawi tanara lamun taknis bikin ketentraman jiwa silahkan nyawa manuk. Tapi manukna lain cangkurileung nu kos itu nu biasa diadukeun teh. Nah ieu nu bermasalah. 1,5 juta. Dibalikin kunyana 1,5 juta, berarti kan geus khianat ke anak pamajikan. Betul. Dek dibawa balik sieun kan dicari kanan, dititipkeun ka babaturana. Geus khianat ka pamajikan, ngaribedan babaturan. Nah iyalah hadirin jamaah rahimakumullah, dibawa pulang ka anu mah. Begitu dibawa pulang, hutang ka warung nu ieu 500.000, nu ka ieu 500.000, nu ka ieu 500.000, sesah 1,5 juta beak kabeh. Nah, ieu getih nu aya di awak urang, nu tadina ngadoakeun sabulan jamplang eureun nya. Wa kadzalika sanajan dibikin ge ka pamajikan, lamun urang dahar begitu dur waktu zuhur urang teu salat, maka sangu nu aya di awak urang nu tadina ngadoakeun eureun nya ngadoan. Sial doang. Aing ngadoakeun ti isuk cak uduk datang ka serak-serak aing ngadoa, ya Allah panghampurakeun Jepri ya Allah johor teu salat eureun cenah ngadoana tapi can marah uduk can marah dur ashar teu salat deui uduk tungkul kejo dur magrib kasisi dur isya turunnya na ka handap dur subuh teu salat deui uduk ngomong ya Allah kula teu tulus ngadoakeun sing podaran jelema nu ngakan kula dilaknat ku kula ka luhur urang sirungan ka handap urang jangkaran uduk tah tadi mah bersahabat ke jeung urang giliran urang teu salat cenah ngalaknat ka urang nauzubillah min dzalik mantakan yu supaya urang hampang dosa sing lobakeun dahar sakali deui sing lobakeun kadua cak Imam Ghazali urang lamun hayang wauh ka Allah kudu boga amal jeung ilmu syaratna awakna kudu kuat sing lobakeun nginum tah seperti kieu nginum tah emang haus ya sing lobakeun nginum naon urang beuki Sprite inum naon deui Coca-Cola naon deui Fanta naon deui cai putih naon deui susu naon deui sakabeh nu urang beuki inum nu geus tu ngaranna jelema rakus henteu maksudna kieu naon urang beuki halal inum lantaran naon eta cairan-cairan nu asup ka jero beuteung urang keluar dipake ibadah dipake salat dipake ngaji dipake gawe jangan apakah maka tetesan butiran-butiran nu kaluar ti awak urang nya ngadoakeun ka urang alhamdulillahirabbil alamin. 2 katilu sare hees pang salamat de jelema bila mana henteu boga aktivitas nyaeta sare
aman keneh sare dibandingkeun nyaring tapi henteu boga aktivitas. Mantakan kula menyarankeun ka urang Garudug mulai tiisukan lamun nu kurang sare sing lobakeun sare ngan syarat ulah di Imam Toha. Bahaya urusanna bisa panjang. Itulah hadirin jamaah rahimakumullah, lantaran setiap urang sare otot-otot saraf-saraf nu tadina tegang jadi leuleus. Nu edan tah nu mantak edan nya teu bisa sare. Anu mantaknya edan karena henteu sare. Lamun sare mah edan. Betul. Can pernah mangki aya jelema edan hees. Betul. Mantakan aya jelema edan nu pertama diubaran dibelepel sare. Lantaran naon ototna tegang. Mantakan jelema tukang hees sehat. Sakali deui jelema tukang hees, engke ibu lamun boga minantu hees bae eta minantu sehat, engke awakna lintu gede bulan haji pencit. Itulah hadirin jamaah rahimakumullah, al-uklu wasyurbu wan naum. Cek Imam Ghazali, wahai jelema tukang dahar, dahar. Wahai jelema tukang minum, minum. Wahai jelema nu beuki sare keneh, sare. Itulah anu digambarkeun ku para ulama engke di saat menjelang bulan Ramadan. Andai kata anjeun di bulan Ramadan mantak leuleus puasa, bukana sing loba, daharna sing loba. Pikeun rombongan tukang dahar ieu mah kula mah ngobrol ge jeung tukang dahar sakali deui jeung tukang lamun anjeun leuleus engke saurna sing loba, lamun anjeun leuleus engke nginumna sing loba, aya kolak, aya susu, aya rujak, ABC, Orson, Saparila, sawah bari mah nu beuki inum. Terus inum. Itulah hikmah tina minum urang bakal segar. Leuleus tunduh lobakeun sare di bulan Ramadan. Lamun sakira-kirana urang matak ngacapruk ka warung urang ngomong andahan ngomongkeun pamajikan, ngomongkeun salaki maningan ka kasur hees. Alhamdulillahirabbil alamin. Terakhir sebagai pembekalan bulan suci Ramadan menjelang bulan Ramadan aya 3 perkara. Ye tadi ti guru orang di Cilongok ulang insyaallah puasa teh poe Kemis. Berarti urang tarawih malam Kemis. Aya papagah ti para salafus saleh 1 hari 1 malam menjelang tarawih. Hari malam naon ieu? Malam Senin. Lamun tarawih malam Kemis sapoe samemeh malam Kemis berarti malam Rebo. Nya aya papagah ti salafus saleh bahkan di urang geus dilaksanakeun ku Wali Songo 1 malam sebelum tarawih urang disunahkeun babacakan. Naon mang? Babacakan. Akur teu bahasana. Rerempakan. Nu boga kotok mencit kotok. Makan-makan mantakan pan ieu mah keur nyaritakeun dahar. Kali dia keur nyaritakeun dahar. 1 malam sebelum malam tarawih urang dimuakadkeun rerempakan. Nu boga kotok mampuna mencit kotok, mencit kotok rerempakan. Teu boga kotok ulah embe atuh mah gedean tah mah mencit bandeng. Henteu boga bandeng teri, henteu boga teri rebon, henteu boga rebon iyalah nu dipagahkeun ku salafus saleh. Tapi mantakan bid endog diihtilafkeun apakah berjawa atau tidak berjawa. Nu terpenting adalah anu bernyawa. Saha anu diajak babacakan? Anak
pamajikan leuwih keneh tatangga dulur baraya kabeh ajakan mantakan kurang sok diaplikasikeun nyaeta malam munggah di urang masuk ngayakeun ngariung akur itulah meureun anu dimaksud di dinya teh. Hadirin jamaah rahimakumullah, apa hikmah tina eta? Sebab setiap ruh nu kaluar dipake babacakan sebelum datang bulan Ramadan, diniatan menyambut bulan Ramadan, ngagungkeun bulan Ramadan, maka roh eta bakal diwadahan dina hiji wadah anu hejo keketeperan lelempangan di surga pikeun nyambut urang sadayana. Alhamdulillahirabbil alamin. Mantakan pusing setan puyang, iblis puyang menjelang bulan Ramadan. Cak iblis teh Gusti atuh kira-kira cenah timang mencit kotok doang piraku dihampura ieu umat Muhammad. Cak Allah cicing sia. Mending Gusti eta mah kotok nu mencit embe mencit sapi, kos di dieu loba nu ekah tadi. Mungkin niatan nyaket sedekah rawah menyambut bulan Ramadan. Mending Gusti piraku cenah eta mah nu ngagoreng rebon doang dihampura. Mending nang meuli mah nang hutang Gusti. Alah, cek Allah pokoknya setiap nu nyambut bulan Ramadan nyana ngaluarkeun rohna atau anu beroh kabeh dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Mantakan Bu, mantakan Pak, di dieu mah loba santri malam sebelum bulan Ramadan undang santri. Bacakan mah ngaria bacakan. Ajeun nya sedang masjid sedang ngagebeg sedang ngadahar dinya. Untung santri hiji babacakan. Mantakan ke nemu encan sedekah rawah dipersilakan sedekah rawah hikmahna gede jasa. Ieu rahmatan lil alamin ti Kangjeng Nabi urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat 3 nu geus dicaritakeun hiji, nu dua mah teu kudu diomongkeun. Cukup sakieu banyak. Nu dua hikmahna gede jasa, ganjaranna gede jasa, tapi lah cukup hiji bae kukula teu kudu diomongkeun. Nya. Omongkeun ulah. Omongkeun Pak. Ganjaranna gede jasa ieu mah. Omongkeun ulah. Omongkeun. Nu kadua menjelang bulan suci Ramadan disunah muakadkeun kanu boga pamajikan kudu nyalin pakaian pamajikan. Cakula ge ulah diomongkeun. Tuh. Pak RT kabur bae Pak RT. Ajak pamajikan di dia ke pasarna ka mana kasebatan. Kasebatan ajak pamajikan salin tiungna, salin bajuna, salin androkna, salin sendalna, baju cokot kongkorongna. Ya. Tapi beres tambah salaki pinter kodek kos itu mah. Salin pamajikanana sing rapih tujuanana ngahormat bulan suci Ramadan. Mantakan di Makkatul Mukarramah mah ayeuna dihias Mekah, dihias kotana, dihias setiap provinsina dengan lampu-lampu anu ararindah. Tujuannya apa itu? Menyambut bulan suci Ramadan, diaplikasikan adalah berdandan-dandan ria. Mantakan sunnah ke urang asar sebelum malam bulan Ramadan, sebelum tarawih pertama urang asar mandi. Mungkin ku guru urang ge di dieu geus dicaritakeun mandi, make sesemitan, geus siap begitu dur maghrib salat maghrib, tekebal dur panggilan salat tarawih, berangkat urang ka warung. Ka masjid maksudna. Itulah hadirin jamaah rahimakumullah, nu katilu nu sunnah muakkad sebelum satu hari menjelang tarawih. Ieu mah sangat pribadi sekali, nyaeta pikeun anu geus rumah tangga satu hari sebelum Ramadan disunahkeun sosonoan ke jeung pamajikan, pamajikan sosonoan ke jeung salaki.
nu biasana sakali 2 kali, nu biasana 2 kali 3 kali, nu biasa 3 kali 4 kali, isuk-isuk dibawa ke rumah sakit. Tarawih lain ka masjid, ada di rumah sakit kudan ieu lolos. Itulah hadirin jamaah rahimakumullah, pembekalan untuk bulan suci Ramadan. Yuk urang bungahkeun sebab naon ialah bulan anu diagungkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, berturut-turut Rajab, Rawah, puasa. Ieu bulan anu sangat luar biasa. Rajab 70, Rawah 700, bulan Ramadan 100.000 ganjarana. Di bulan Rajab Kangjeng Nabi di Isra Mi'rajkeun, itu pembukaan awal dari seluruh pembukuan. Di Rawah ku Kangjeng Nabi dipraktekeun, diklimakeun di bulan Ramadan. Tah ieu ge urang mudah-mudahan urang sadayana dipanjangkeun umur ku Gusti Allah sehingga urang nyampe ka bulan Ramadan urang bisa ngasaan ibadah anu nikmat di bulan Ramadan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu tisim kuring hampura tina samudaya kelapatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.